teuing ieu. Heeh atuh masuk cobaan deui. Ini kunaon euy, geus kurung. Naon mak? Hirup-hirup wae geuningan. Kudu ka kunaon kita teh dek kurung. Oh. Teu hurung mak. Gampang. Ya. Heula ke. Ai pang eta si gondrong mereko. Rek naon maksudna panglima? Heuh nya mah kunaon eta? Datang-datang. Ih, atuh jimat kitu. Panglima, buruan heula ieu si gondrong. Naon maksudna ieu kita ngarti kitu Jung. Mang, adi heula. Asik kitu-kitu wae teu ngarti urang mah. Kadieu teu ngarti mama euy. Ieu teh kunaon maksudna? Ya. Ngahurungkeun motor. Tadi mah ngahurungkeun motor. Heeh, teh dek kurung. Ah. Anjir, kita diduruk. Udah, tahan,